Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun ka karsanan zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 14. Jajaran ke-12 ya. Jadi 12 nya pala yang baginya jajaran 12 pala yang bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pala yang bagi maka terperlu naon lil muridi kasih murid, naon ayatania yen nemen-nemen itu si murid teh biha kana itu karomah. Ia masih kene ngalajengkeun hikmah anu ka 172 supados nyambung pembahasan kamari disebatkeun sok aya kalana Allah maparinan rizki ka muridin kumangrupakeun karomah, tapi pada saat eta muridin teu acan sampurna istiqomahna dina palebahan eta pepeujeuh Kiai Musonif. Hati-hati eta tujuan urang lain eta, tapi tujuan urang sebagai muridin teh nyaeta hoyong wusul ka Gusti Allah. Ari bahasa wusul teh secara sederhana nama hate eling ka Allah gitu. Di mana nemrak hiji perkara urang aya rasa ditasarruf ku Allah, diurus ku Allah,
diatur ku Allah gitu. Jadi bukan sekedar ruhani nyaksi, tapi rasa tos aya rasa. Jadi ieu mah maenanan rasa. Rasa digerakkeun, rasa dicicingkeun, rasa dihirupkeun. Tah eta teh hate teh wusul ka Allah. Ari bahasa wusul teh berarti hate teh eling ka Allah. Allah sang kholiq, urang makhluk. Sudah barang tentu makhluk teh butuh ka sang kholiq. Pami teu aya kholiq, urang moal bisa naon-naon, bahkan teu aya. Jadi sang kholiq sareng makhlukna saleresna mah hiji kajadian teu aya anu tiasa dipisahkeun. Karena makhluk butuh ka Allah. Jadi asa piraku urang teu inget ka Allah. Sedengkeun tiap detik, tiap saat, tiap jam, tiap apapun keadaan urang nemrakna hiji perkara eta teh butuh ka Allah dina nasaruf urang sebagai makhluk. Jadi memang kudu ingat ka Allah. Mun teu ingat berarti urang poho ka temah wadi. Poho kana purwadaksi, poho kana asal urang, poho urang teh didamel ku Allah. Tadina nalika muridin, ta eta teh muridinnya nu tingkah hate cita-cita hayang usul ka Allah. Istimewana usul ka Allah teh hate eling ka Allah. Jadi lamun urang ngamal atanapi salat misalkan, hate teu eling ka Allah, tak berarti eta hate urang teu usul ka Allah. Terkadang pan seseueurna urang teh ngalamunnya dina salat. Nah, cenah ngalamun pan salat nama dohiriyah nama jasad nama ngan hate ngalamun. Biasa nama lamun hate tos tertuju ka makhluk, biasana sok dibebenjokeun terus. Jadi ngancleung kitu tah, jadi ngalamun. Ta eta teh teu usul kitu teh. Sedengkeun syaratna amal ditarima hate kudu usul ka Allah. Berarti ukuran secara sederhana mah hate eling ka Allah. Eling nama dina palebah kaayaan kumaha we rasa urang kitu. Misalkeun nangtung rasa ieu urang teh diatur ku Allah, ditangtungkeun ku Allah, didiukeun ku Allah, dirukukeun ku Allah gitu. Ta eta teh wusul. Ngan eta mah secara mujmal gitu. Secara ijmal. Tah anu boga cita-cita wusul ka Allah teh dina satiap kaayaan, dina satiap tingkah disebatna muridin. Hayang wusul dina satiap perkara hatena ka Gusti Allah. Tapi dibebenar gitunya, tos beres urusan praktek urusan ibadahna secara dohir maujudat, secara jasadna. Artina lamun salat mah ruku bener menurut syarah, menurut fikih, sujud ge bener menurut fikih, takbiratul ihram ge bener menurut fikih. Ta jasadna bener, ta hate berarti kudu saer
ya hate nepi atanapi wusul ka Allah. Jadi pan nyetel lamun misalkan dohiriyahna sehat secara fikihna, batiniyah sehat secara tauhidna, ta eta wusul. Ya. Tah biasana muridin teh kulantaran himmahna himmatul ula, cita-cita hayang usul ka Allah, biasana muridin teh getol gitu. Nu getol mah getol ngalaksanakeun kataatan, getol ngalaksanakeun peribadahan, getol wiridna, getol puasana, getol kholwatna, wah getol we kitu muridin mah. Tah biasana saatos atanapi nuju aktivitas wirid, ya. Wirid teh berarti kompleksnya sakur perkara dipidamel secara matuh, perkarana kataatan dipidamel secara matuh, secara istimror, ta eta teh wirid. Kieu tanya malam Jumaah ngaji terus, malam Jumaah ngaji, malam Jumaah ngaji, malam Jumaah ngaji. Ta eta teh wirid disebutna. Terus misalkan orang kholwat, biasa misalkan kholwat malam Senin, malam Kemis, terus tah istimror terus-terusan, teu putus-putus, ta eta wirid disebutna. Tah biasana wirid kitu muridin aya tanjakan tanjakan nate kumangrupakeun aya hoa dikulil adat, perkara anu ngadobrak kana adat, tapi pada saat muridin can sampurna istiqomahna. Lamun sampurna istiqomah minimal eta teh dina makom wasilin. Ya. Namrakna istiqomah berarti tanda muridin wusul nepi ngan dina makom wasilin. Lamun dina makom arifin wusul, misalkan arifin tah ari arifin mah wusulna arifin mah disebutkeun muqarrabin. Jadi aya makom wasilin. Wasilin teh memang arifin tapi ibtida awal. Da tadi na muridin wusul we muridin makomna wasilin. Ya. Arifin wusul makomna muqarrabin. Tah biasana muridin karak nepi. Kitu we bahasananya karak nepi disebat wasilin. Didinya biasana wasilin sok kadatangan ku khawarikulil ada. Eta tanjakanana. Kurang-kurang istiqomah nama pan ari istiqomahna can sampurna wasilin teh. Artina kadang wusul, kadang henteu gitu. Tapi tos aya wusul gitu. Ta eta teh makom wasilin. Saur Kiai Musonib ngabahasakeun palayam bagi maka teu perlu naon lil muridi eta kasih murid. Naon an ya'tiya yen nemen-nemen itu si murid teh biha kana itu karomah. Kade ulah neangan kuarikul adat ibadah teh. Ya. Dina makom muridin ye. Wirid ieu teh tos dilakonan ku kuring teh tapi kunaon ya. Ya aing can beunghar-beunghar keneh ieu teh. Ulah tertuju ka dina muridin. Nu diinyakeun mah kitu. Kedah nu jadi tujuan mah anu kedah diseriuskeun mah muridin teh cita-cita hoyong wusul ka Allah melalui wirid, ya.
kamari pantos disebatkeun wusulna sakali eta ngebanding nutupan umur muridin 100 tahun ka tukang sakali wusul. Jadi sing horeng wusul teh lain bantrak-bantrakeun manfaatna. Pan ari tos wusul masalah resna mah mengacu kana naon? Kana hadis kursi. Allah parantos ngadauh pan ka dunya, hei dunya geura tunduk anjeun ka jalma anu tunduk ka kaula. Kitu saur Allah dina hadis kursi. Ta eta teh tos dina makom wasilin ka luhur mayang kitu usulna sehingga jadi muqarrabin. Artina kadatangan hiji huarikul adat oge moal kabengbat, moal kafitnah, moal muragkeun dina darajat makomna kitu. Jadi wusul teh perkara anu luar biasa berhargana pikeun muridin. Ya. Jadi tujuanana dina waktu wirid teh muridin kudu wusul we tujuan himmah wusul gitu. Mun tujuan beunghar ke susah. Bener bisa terjadi keayaanana warugana beunghar tapi ripuh dohir jeung batin. Nauzubillahi min dohir sibuk ku ngurus kabeungharan. Batin teu bisa wusul ka Allah. Kitu anu can sampurna istiqomahna teh. Jadi urang mah mun urang muridin kitu kenya. Sebagai muridin niatkeun dina hate hayang wusul ka Allah dina wirid. Gitu. Adapun papanggihan-papanggihan eta mah teu ngajadikeun pelongan urang. Naon sababna? Sabab tujuan muridin hayang wusul ka Allah. Ulah neangan karomah tapi kedah neanganna istiqomah. Nu kedah diperjuangkeun nama istiqomah. Sabab pamitos istiqomah berarti ciri alamat aya kajadian tajalli ka Gusti Allah. Sing horeng kitu nya. Jadi pikeun muridin mah istiqomah teh tanda tajalli, tanda wusul. Sing horeng istiqomah dina ilmu tasawuf jeung ilmu hakikat mah ketika aya makom istiqomah teh ta eta teh wusul. Moal kabengbat deui sabanana. Ya. Tah wasilin eta mimiti istiqomah. Jadi teu ngabahasakeun muridin deui karena muridin bisa tajalli aya kajadian tajalli ka Gusti Allah wasilin kana mina. Tah eta mimiti istiqomah. Ngan memang can sampurna istiqomahna. Didinya biasa nama sok seueur papanggihan teh. Tah mimiti istiqomah wasilin penghujung istiqomah nyaeta muqarrabin. Sampurna kakuatan sirna eta mah. Tah eta berarti tos sampurna istiqomahna. Sehingga muqarrabin mah tajallina kana zat Gusti Allah. Ya, teu kahalangan ku inget ka makhluk. Di mana inget ka makhluk tapi terjadi hijab tajalli ka Gusti Allah. Ta eta namina istiqomah teh. Ya. Ningali makhluk teh teu kapitnah kan teu. Artina kieu pada melan mah dijalankeun ya. Rizki dohir mah ditampi da memang eta nugrah hati Allah. Ngan pada melan jeung rizki dohir eta henteu ngajadikeun ngahalang atanapi ngahijab kamuridin dina aktivitas takorrubna ka Allah. Gitu. Jadi mun wirid tujuanana karomah
engke bahaya. Bisa terjadi salaresna mah. Bisa terjadi anu dituju ku muridin dina keur wirid hayang anu misalkan. Ngan ketika aya dibayinatkeun ku Allah eta ngabahasakeun khariqul adat biasana sok ngecagkeun kenna. Pan urang mah hayang salamet panginten kitu nya. Hayang salamet. Beunghar dohir tapi hate oge hayang jembar gitu. Hayang salamet. Ngabahasakeun muridin salamet hate usul ka Allah. Eling ka Allah dina keur kaayaan secara rizki dohir nemrah gitu. Jadi mun wirid tujuan karomah misalkan hayang niup cager loba duit eta teh karomah tujuanana berarti kade eta bisa bukti tapi cilaka. Saur pun guru teh mah bisa terjadi bukti ngan encan waktuna sabenerna mah bukti nama tapi anu bukti eta sok jadi fitnah muram ibarat nangka meureun kitunya hayang buru-buru asak dinaonkeun teh dipuyeuhnya diempos disemprot tapi pan amisna ge da jigana teh henteu eta nya gitu. Jadi tujuanna kudu istiqomah heula. Hayang kagarap istiqomah. Usul ka Gusti Allah. Jadi waktu wirid teh datang nur Allah sehingga sampurna kekuatan sir pikeun tajalli ka Allah ta eta teh istiqomah namina. Lamun dina mimiti istiqomah berarti wasilin makomna. Panungtungan istiqomah berarti mukorobin. Matak jalma teh nu ibadah beda-beda. Anu ngamal hiji kataatan teh benten-benten. Aya nu neangan ijabah nya disebutna tolabul ijabah. Aya nu neangan karomah disebutna tolabul karomah. Aya oge nu neangan istiqomah disebut tolabul istiqomah. Urang mah kudu jadi jalma anu neangan istiqomah. Ulah neangan ijabah, ulah neangan karomah. Hakikatna karomah teh istiqomah. Mata hiji istiqomah lebih alus tibatan 1000 karomah. Jadi bodoh hakikat pamijami ibadah neangan karomah. Ya. Kadetanya sing jadi catatan karena kurang hayang salamet gitunya. Hayang oge sih ya. Hayang oge secara rizki dohir tapi orang oge hayang salamet gitu. Jadi kumaha atuh tunggu waktuna. Lamun cek bahasa Fathur Rabbani maka pungkur tunggu sebentar. Tunggu sebentar, sabar gitu. Lir ibarat naon, lir ibarat cau meureunnan gitu. Cau pan lamun atah keneh dipesek mah bisa nya. Palingan dipaksa kunaon ku peso. Terus eta cau atah keneh di dahar kesannya. Jeung ketika ngelupasna oge dah hese eta teh da getahna aya keneh gitu. Tah coba atuh eta cau teh dipeuyeum heula saminggu mah. Pan eta teh cau teh jadi koneng meureun jadi asak. Ketika geus asak pan eta teh ngupasna ge nya gampangnya polonyon we. Beda jeung sebelum asak. Ke nalika atah keneh hese eta teh nya. Terus ketika geus asap polonyon we eta teh cangkangna teh begitu dimakan teh amis.
henteu kesel tah seperti itu. Jadi muridin kedah aya tujuan dina keur wirid teh kuring hayang istiqomah dina wirid ieu. Soalna ngajadikeun istiqomah teh nikmat ti Allah Ta'ala. Engketna teh kaharep dijelaskeun oge ku Kyai Musoni tandana istiqomah aya halawat dina wiridna. Naon nikmat? Bungah teh geus wiridna oge. Matakan satos halawat teh biasakeun sujud syukur nganhunkeun urang teh ku Allah paneta teh nya dibere waktu teh urang teh. Gitu. Tah muridin teh biasana keur wirid we urang teh. Keur wirid angklung nepikeun ka dina wiridna oge teu ngarasakeun manah boga wirid tapi keur diwiridkeun ku Gusti Allah. Tah awalna kitu tah. Jadi keur wiridna ge ngarasa ke agung Allah, kuring bisa hudang ku Allah, kuring bisa salat tobat ku Allah, kuring bisa tahajud terus tepikeun ka wiridna ku Allah. Tah ngangkleng we kitu tah. Biasana kitu heula. Dina elingna oge teu boga rasa eling, tapi keur dielingkeun ku Gusti Allah. Dielingkeun ku Allah kanu dielingan. Ari kitu mana urangna atuh berarti eueuh. Tah eta jamu namina. Eueuh bisa urang, eueuh eling urang, eueuh naon nyempetkeun waktuna urang ngan aya Allah nu nasorupkeun urang ketika urang wirid. Mata krek menta naon urang ka pangeran. Sabenerna mah ketika ditasorup tiasa holwat tiasa wirid oge beuh eta teh suguhan yang terindah kan teh. Lamun karasa mah da izin atuh tah eta teh tauhid namina. Dari terjadi tauhid mah di mana urang leungit maka aya Allahna. Nya. Ku tekad eta teh. Tapi henteu cukup ku tekad hungkul. Awalna mah bener nekadkeun ngan terus henteu nekadkeun wae. Lain ku tekad tapi nepikeun ka sing nyata. Sing karasa. Ya, sing karasa. Oh, berarti mun wirid kitu teh eta teh husu teh ngaranna. Jelas eta teh husu. Cenah Kang Dawi ge pernah husu cenah wirid. Pernah cenah nepikeun ka husu tepikeun ka ngangkat ya wirid teh. Ya. Sila nepikeun ka ngangkat, wah eta mah lain husu. Tapi jin tong aneh mah kitu. Jadi khusus teh teu kudu kitu oge. Husu teh nyaeta hate tajalli ka Gusti Allah. Ya musonif ngajelaskeun kieu, ngadatangkeun naon ieu teh? Kaol ieu teh supaya jadi petunjuk pikeun muridin. Nya. Sabab ari muridin mah biasana yatasawwafuna waridan. Sok resep kana ayana warid. Teu bisa dipungkiri dah lain muridin ge. Lain muridin ge. Nya, sok diarep-arep mun datang keanehan teh kitu lin mong doy. Gitu. Emang pan ai muridin mah biasana sok resep kana warid. Sababna naon? Ari tujuanna mah hayang wusul. Ngan sok kabengbat keneh. Kabengbat da ngaranna ge muridin. Nya. Gogoda di mana keur suluk, di mana keur wirid sok ngarep-ngarep warid. Resep mun datang keanehan teh diarep-arep. Can aya keanehan sih. Anu akhirna di mana-mana warid datang biasana mah wiridna ditinggal kun teh takjub eta teh. Matakan can waktuna teh kitu, can waktuna asak eta cau Ambon geus eta geus dikupas.
Kitu jadi nate. Ya tasawwafuna waridan. Jol weh tamu. Kan kayak mau orang. Aya nu harewas bojong sancana. Ya. Wah, ieu jelema hayang laku dagang ya. Dar ku urang teh dibejakeun. Amang hayang laku dagang. Ngorejat eta jelema. Datang tamu nya. Ngorejat. Hebat ieu jelema teh. Bawa wali ya orang-orang can. Bisa nyaho kayaan urang. Hayang laku dagang mamang cenah tos we wiridkeun eta ya wakil. Sapoe saputi ngerem di kamar. Sokder. Jadi hatena teh ngadaguan tamu. Tengah kitu teh gedurkeun. Apek teh jadi. Eta anu datang ka isukna teh datang 5an. Datang saling bejan kitu mah cepet kitu mah. Jadi ujung-ujungna teh rada ngecageun tah ngecageun holwatna. Ngecageun wiridna. Ayeuna 5an kamari ge mah 500.000 ya. Mun 5an sapoe. Kali 500.000 2,5 juta ya. Wah, ini benar. Diseriuskeun ya. Akhirna geus luar lewor kan pelonganana. Geus luar lewor. Nu tadina getol wirid hayang musul ka Allah kusabab aya warid anu aheng. Da datangna teh eta teh can pantes datangna sabenerna mah eta matakan can sampurna istiqomahna kitu tah jadina teh. Cilaka samarukna eta teh sir robani. Padahal mah lain eta teh sir jinni atawa sir saitoni. Matakan sing waspada. Ti jin eta teh. Atawa ti setan. Gugur tong Kang, ulah. Kade ulah. Tapi pikeun muridin mah jadi racun. Anu matak naon? Matak ngabunuh cita-cita himmah usul. Megatkeun jalan ka pangeran kade pepeunyiknya. Bisi nimbulkeun kaahengan kade can jadi wali urang tepan. Bahaya. Muridin ge eumel bisa kitu kade. Sosokan muridin Kang. Datang tamu 5an kai mah sebutan pamaksudan hiji-hiji. Wah, panai harewas teh. Matakan aya sir jinnya jeung sir saitonia. Langsung harewas. Tah si akang ieu hayang anu. Aku datang des 5an. Akang hayang anunya, akang hayang anu. Oh, aya harewas bojong sana. Aya harewas bojong. Kata nu 5an teh geus kitu oge geus. Wah, ieu wali anyar ieu. Yang kawacis kieu apalan kana kaayaan kuring. Pungguh tadi bejaan ku jin. Kadenya. Jadi eta teh lamun muridin can sampurna istiqomahna biasana sok jadi peueut jin. Peueut teh naon si peueut? Hah? Lamun aya gula sok sireun napuk geuning kitu. Ya. Sapun eta teh. Kan kade jin awewena sapun kana can laku. Akhirna tasbih teh diteuneun we eta teh kumanehna. Ya. Diteuneun, ditinggalkeun. Jadi we ngadaguan tamu datang. Daguan tiap hari kade ulah kitu lain tujuan orang jadi batur jin ieu urang hayang usul ka Gusti Allah mun geus eureun suluk maka jadi ragrag neangan bagian-bagian nafsu jadina teh kitu nya dandanan mah teu beda kos santri atawa kos kiai sarung masih dipake kopiah teu leupas gamis ge teu lesot. Padahal mah dukun jadina teh naudzubillah min dalik tukang cenah geuning maca Quran pan tipis zaman ayeuna dukun ahli maca Quran kan kade salah ucap ka dukun ulah nyebut ahli hikmahnya ahli hikmah mah hukama sebutna ahli ma'rifat dukun mah lain hikam kade
Jadi hikmah teh arifin, artina jalmi anu tos marifat. Jadi lila eta mantan salik. Jadi mantan salik jadi nanya. Mantan salik. Demi aya keanehan sok ngenteng-ngentengkeun omongan. Jika nak kuring teh, jika nak geus di eta ku Allahnya, geus jadi kakasih Allah. Berarti nu kakasih itu di teu salat sakali dua kali mah tuh dihampura ya. Tuh, jadi ngenteng-ngentengkeun. Singkat tanya. Ya yang penting mah cenah eling kan hate. Jadi ngenteng-ngenteng ke seolah-olah geus wacis. Ya, seolah-olah geus jago. Pura-pura pana jadi teh. Pura-pura majlub. Padahal kikituan teh nembongkeun kabodohanana teu apaleun kana buah-buahna sabenerna. Jadi tanda bakal jadi arifin mah teu eureun amal solehna teh ketika aya keanehan eta. Ya, aya naon oge anu terjadi reretan ya datenyangan nu karitu tina bagian-bagian nafsu tina diri keun we aya nu datang teu jadi pelongan tapina ya naon sababna teu aya anu aneh cek arifin mah tos apaleun arifin mah pan yen anu bagja dunia akhirat mah teu aya deui iwal ti wusul ka Gusti Allah ta eta bagja nama soalna upami tos wusul ka Gusti Allah mah lain ibarat cai dua kula teu matak jadi mutanajis sok sanajan kakeceretan perkara anu matak najis oge kitu nya wayag taru jeung katipu itu si murid biduhuriha kudohirna itu karomah ala yadihi dina tangan itu si murid li'annaha karana sanyanyana itu karomah hina idin dina nalikana lam yakmul lahul istiqomah. Jadi di mana aya warikul adat tapi dina nalika can sampurna istiqomahna ya. Eta rubbama kana terkadang kabuktian itu karomah eta maunatan maunah au istidrojan atawa istidrod la karomata lain karomah cingkade nalika can sampurna istiqomah mun aya warikul adat eta teh bisa jadi maunah atau bisa jadi istidrod maunah nagi jadi ihana teh bebendu istidrod kadenya ka hade alus teh aya warikul adat mun bari usul nya matak sok seueur aya wali palsu ari wali mah bisa niup cager ngapak sancang ari wali nu bener mah eta teh bari usul kos kitu teh bari istiqomah ari wali palsu mah niup cager ngapung ngacap ngapak sancang misalkan eta mah dihodaman ku jin ya atuh teu usul atuh ya. Jadi mahjubin bisa niup cager eta mah lain tanda usul tapi istidrod eta teh aya kan hiji kajantenan tepikeun ka kiai kitu nya kiai tos janten saciduh metu saucap nyata terus tiladunya tak kiai teh tiladunya ketika di hawalan pas hawalna aya teman memang can tiladunya karena memang di bawah lah ku jin atau bisa niupna ku si eta ya, bisa ngapung naoge ku si eta matak seuseurna mah jalma masantren teu meunang ilmu manfaat kunaon sababna sabab salah niat sabab teu nyaho Allah waktu ngajina da mun nyaho Allah mah eta moal salah niat ya matak moal meunang ilmu manfaat matakan idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuh nu ngaji salah niat moal meunang ilmu manfaat da ilmuna nu manfaat mah eta tanda nu teu manfaat ilmu tanda hese amal meunang wawasan meunang kailmuan tapi hese amal eta berarti ilmu teu manfaat aya nu bisa amal ge tapi teu bisa ikhlas dina amal
Ya, eta teh gara-gara ilmu anu teu manfaat. Nauzubillahi min dzalik. Sanajan amal saeutik tapi bisa ikhlas dina amalna, maka eta teh hakikatna loba. Banyak amal yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Ya. 2 rakaat mun bener niat, maka nilainya 1000 tahun kan. Ya. Bari ngeduk-duk 1000 tahun teh ibadah burang peuting. Sabab nu 2 rakaat eta teh ibadahna muqarrabin. Wusul. Pan aya wusul ibadah mah disapertikeun tanda tangan hiji seorang profesor, hiji tanda tangan. Berharga hiji tanda tangan bisa ditukerkeun kana alpat. Hiji tanda tangan profesor. Coba lamun lulusan TK atau waktu sekolah acan, mana tanda tangan sabuku tanda tangan. Boro-boro tukerkeun kana alpat. Jika nama kana kurupuk gitu. Eta teu laku. Jadi ngaduk-duk ibadah tapi makom mahjubin, eta mah cangkorang bongkang. Ya, boro-boro ku 2 rakaat sanajan tarang nepikeun ka hideung oge can deukeut-deukeut ka surga. Naon sabab? Kalah jauh. Ya, eta teh akibat salah niat. Prakna ibadah niat tujuanna duit atuh. Lain ngan wusul tajalika Allah. Sing kadenya jadi kade salah niat. Kade. Jadi ibadah teh ibadah tolabul ijabah, ibadah tolabul karomah, ibadah tolabul istiqomah. Nu mana kudu dikejar ku muridin? Kejar mah ibadah tolabul istiqomah. Ya. Istiqomah kan heula. Istiqomah kan. Dan tanda istiqomah teh bagi muridin eta teh wusul. Mayang terus. Arek aya keanehan, arek eueuh keanehan terus kan. Ya. Eta nu leresna tujuan wusul. Ngaji kumaha niatna? Atuh ngaji niatna bade milari ilmu supaya ku ilmu eta tiasa wusul ka Gusti Allah. Eta niat ngaji anu kade luruskeun niat. Ayeuna mumpung eling luruskeun niatna. Niat ngaji teh tujuan hoyong wusul. Wusul teh mana? Istiqomah. Aya wusul nu masih kirang, aya wusul anu tos sampurna. Nu masih kirang saperti wasilin eta masih can sampurna. Tapi mun tos dugikeun ka muqarrabin mah ta eta teh wusul anu sampurna. Ya, ari muqarrabin teh eta teh marenang istiqomahna teh matak dina ibadahna teh dina taatna teh tujuanna istiqomah. Jadi tepikeun ka jadi makomur muqarrabin teh tujuan awalna istiqomah. Tong atoh niuk cager tos wiridan. Da eta sanes tujuan anu sae tur salamet mah nyaeta istiqomah. Matak perkara anu pang alus-alusna teh nu aya dina hate urang nyaeta istiqomah. Pal karomatu maka ari karomah al-haqiqatu nu bangsa hakikat hiya ari itu karomah hakiki eta kamalul istiqomati sampurna istiqomah. Tupan karomah nu sabenerna mah lain hiber ngapung-ngapak sanca. Naon atuh istiqomah eta teh. Jadi tong wakaat toh bisa niuk cager atanapi neruh tepat. Eta teh lamun urang can sampurna istiqomah, urang bisa kabengbat. Anu antukna eta khariqul adat teh disebutna istidrat. Ihana bebendu. Jang naon atunya? Maksudna teh sementara sabenerna mah. Emang kos nu indah jadi nate kitu. Kos jadi jelema mulia.
Itu lain-lain ti kalangan ecek-ecek sabenerna. Anu ngabahasakeun kos dibungkus kos kiai kos. Wah, subhanallah tah. Pan ku jadi pengikut nanti jadikan di dewa-dewa di kultus-kultuskeun eta teh. Tah teu bikin ka disembah-sembah. Matakan memang lamun can sampurna istiqomah ta eta disebutna istijrad. Can encan we can waktuna. Istijrad mah pan pernahnya dicarioskeun. Terus diapungkeun heula istijrad. Terus tepikeun kepang poncot-poncotna supaya naon ketika jatuh teh nyerina luar biasa. Istijrad mah engke teu lamun keur tepikeun ka murag-muragna ieu arek kaluar ti imah ge jadi era. Nauzubillahi min dari rupana kos geuna. Tan sing kade ieu urangnya, sing kade urang tos naon, tos mulai ngefawat. Bisi kan memang jelaslah urang can sampurna. Ulah tujuan kadinya ya, tujuan keaneh-anehan. Jadi di mana istiqomah sampurna eta anu sabenerna karomah atawa eta hakikatna karomah ya. Wa marji'uha jeung ari tempat balikna itu karomah eta ila amroini kana dua perkara. Sihatil iman hiji sehat iman billahi ka Gusti Allah. Wattiba'i ma jeung nuturkeuna perkara jaa anu datang bihi sarta itu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta sehat iman ka Allah jeung nuturkeun ajaran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta eta pangbalikanna karomah mah. Ya. Pangbalikan istiqomah eta buktina. Jadi bukti hiji jalma secara dohiriyah katingalina teh sehat imana terus nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul dituturkeun eta namarak istiqomah. Atuh dina batinna atuh eta teh wusul. Jadi mun balik ka dinya mah salamet dunya akhirat. Ulah wakam mikir mana istiqomah teh. Jadi istiqomah teh ternyata lain ngapak sancang, lain bisa hiber, lain niup cager, atanapi neruh. Tapi nu istiqomah teh nyaeta nu imana soheh. Ya. Jadi sehat iman. Tandana nu sehat iman nuturkeun ajaran Kangjeng Rasulullah. Jadi al imanus sahihatun nurun. Iman nepikeun ka aya nur dina hate eta sehatul iman. Imai jeuna jam mung dinya. Wa fihi nurihi al halawatu fil ibadah wal hisnu wa dzikru wal jam'u. Dina iman soheh teh aya nur, aya cahaya ti Allah. Ngan dina jero eta cahaya aya nu karasa ku hate. Naon nikmat dina ibadah. Jadi lamun ieu sing horeng, lamun keur salat aya nikmat, eta tanda aya nur. Berarti sehat iman. Aya rasa nikmat keur ngaji. Eta nya. Kadinya duwi. Jadi lamun aya nikmat dina taat, ta eta disebutna aya nur ti Allah. Mun can nikmat dina ngalaksanakeun ibadah berarti iman urang can soheh. Ya. Can sehat, matak anu iman soheh mah kholwat 2 jam teh meuni asa 5 menit. Hutah. Atawa ngaji 2 jam meuni asa 2 menit. Wah, cenah. Menyak deket. Ta eta karomah. Kurang mapan lainnya ngaji saja moge meuni asa 1 tahun gitu.
nya. Kan lamun ngobrol teu pugu asa sakedeung nya. Sasakedeung teh ih bieu cenah dor teh asar deui nya. Eta mun ngobrol teu pugu masa sakedeung. Jadi iman soheh mah halawat dina ibadah. Halawat nikmat dina ibadahna. Ngan kade pahili ieu halawat jeung nafsu. Nya. Aya nu nikmat salat pedah we misalkan salat eta ditempokeun ku batur. Nya. Asalna mah cungked-cungkedan. Lokbar der we aja lemah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ari keur sorangan mah boro-boro aya nikmat. Ta eta mah lain halawat. Eta mah nafsu. Aya nu bebeja ka abdi. Kang cenah abdi mah asa kumaha boa cenah lamun ngadangu sholawat teh sok ceurik. Asal abdi teh ke heula aya ceurik teh rupa-rupa. Aya ceurik ti jin oge aya. Aya ceurik halawat, nikmat dina nalika sholawat. Cek kumaha cenah kan tandanya cenah teh ceurik ti jin jeung ceurik halawat. Coba we jajal. Eta pas ngadenge sholawat teh urang ceurik teh ngadenge sholawat saha. Oh cenah sorana kana geunaheun mun tekan jadi sedih sakdu cenah. Ih atuh berarti eta mah lain karena halawat. Karena suara geunaheun we jadi we ceurik. Coba lamun maca sholawat sorangan. Eta teh ceurik anu alus lamun ceurik teh mah. Bawa kamari mah ngadaung sholawat teh pedah geunah we nya elaguan. Jadi ungklek-ungklek kan jadi sholawatna gitu. Jadi geunaheunna teh ku bumbuna sedih we, berarti mah cerikna cerik ku jin, lain cerik hate gitu. Jadi cerik hate mah ketika sholawat aya rasa, ketika sholawat teh rasa syukur ka Allah tos diciptakeun seorang insan anu pinilih pamimpin sakabeh makhluknya eta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina nalika sholawatna ge tah ceurik biasana mah. Nuhun Gusti, upami teu aya Kangjeng Rasul, abdi meureunan moal tiasa salat acan gitu. Moal aya pituduh bikin jalan-jalan kasalamatan. Abdi di dunia dugikeun ka akhirat. Ketika maca sholawatna teh hatur nuhun Gusti. Jadi sallu ala Nabi Muhammad teh hate teu jamad. Anu diinget teh Allah we nu somat ketika asma Muhammad disebat hate teh katedak kagambar akhlakna Muhammad. Kitu tah. Takakarak eta teh cerikna teh tina hate. Ta eta halawat dina sholawat. Nya, ai madeng sora alus mah tuh. Lain halawat eta mah. Eta mah halawat izin eta. Jadi halawat mah ti Allah. Nalika jam'u ka Allah. Eta nur. Terus al-hisnu. Ari hisnu teh benteng. Benteng mana? Benteng. Jadi doraka embung sorangan gitu. Misal batur doraka, aing moal mung kababawa doraka. Tah. Tanda nasihat iman tos aya al-hisnu. Benteng. Wai, urang mah ngaji yeuh. Wah, urang eta mah ngaji. Eta mah lain benteng. Lain hisnu teman. Jadi lamun aya hiji anu teu ngaji, ngarek ngaji. Tah eta aya al-hisnu eta mah. Lain pura-pura rieut. Tah eta ciri nu aya iman, aya nuran. Aya nuran. Batur doraka, aing milu tah eta mah ngaco imanna. Nya. Batur teu bener milu teu bener. Malah ngajak-ngajak batur nyeun rombongan teu bener. Eta mah lain hisnu, eta mah disebutna setan. Mantap mun doraka mah singkade. Pan ai mengabahasakeun aing palawu doraka teh sieun. Mantap ngomong mah lamun arek doraka teh biasa ceurik, nah nya teh kieu. Tah
Jadi mun teu cerik-cerik acan nalika geus doraka atuh eta mah singkade eta berarti ajinan eta nya. Misal mun teu dikersakeun ngaji teh curik teh. Penting teh bisa ngaji Gusti abdi teh. Tah aya al-hisnu berarti al-hisnu. Ai kitu mah biasa. Sukan bisa eta ieu di kodoan di badalan ku aing. Leuheung kan keneh di badalan mah. Jadi sawat dina Jamil Mughni wa fihi nurihi al halawat fil ibadah wal hisnu wa zikru. Jadi aya eling ya, aya eling nu matak nu aya aya imanan mah sering elingna. Ya. Aya nur iman dina hate mah selalu eling. Terus wal jam'u tina nur iman teh aya jam'u. Nyaeta naon? Tajalli hate ka Gusti Allah. Mun eueuh tajalli berarti iman goer soheh. Non make goer soheh sabab kotor musyrik jali jeung musyrik hopi. Jadi balikna teh kitu nya. Yen mun nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul eta tandana iman urang soheh. Matakan kudu rajin qobliyah ba'diyah, rajin Senin Kemis, rajin tahajud, rajin duha. Ai salat wajib geus teu kudu dicatur deui dan memang eta mah kawajiban. Jadi pada malan Kangjeng Rasul teh urang teh tiru fotokopi ya. Lain fotokopi kertas, di fotokopi ku urang. Ya, jadi lamun balikna ieu hate hayang migawe sunnah Kangjeng Rasul tanda eta iman soheh. Ya. Dohiron tingkahna anu dohir wa batinan jeung tingkahna nu batin. Tuh, jasad jeung hate nuturkeun ajaran Kangjeng Rasul. Sanes salat hungkul nuturkeun Kangjeng Rasul. Nyata ku jasad teh nya jasadna hungkul misalnya salat kang cenah tadi teh qobliyah ba'diyah lain jasadna hungkul nya tapi hatena oge kudu nuturkeun Kangjeng Rasul. Jadi ketika nuturkeun Kangjeng Rasul jasad hungkul biasana mah dina salatna oge ngalam. Jadi jasad nuturkeun Kangjeng Rasul, hate nuturkeun Kangjeng Rasul jam'u tah. Ya. Jam'u. Jadi Rasulullah teh pan jam'u. Atuh urang oge kedah jam'u. Ngan sahebat-hebatna urang jam'u moal saperti jam'una Kangjeng Rasul. Jadi dohir batin nuturkeun we urang Kangjeng Rasul. Jadi mun kakarak ngalaksanakeun salat hungkul seperti Rasul, tapi waktu salatna hate malaweng misalkan, berarti nuturkeun Kangjeng Rasulna kakarak dohir hungkul, tapi batin mah can nuturkeun. Berarti dina batin masih kena aya musyrik khofi. Nuturkeun Kangjeng Rasul teh kedah dohir batin sing horeng. Salat matos jiga Rasul ngan hate eta dina salat teu acan kosro Rasul mah eling urang mah teu eling. Rasul mah jam'u urang mah teu jam'u. Rasul mah husu urang mah teu husu. Pamican bisa husu sapertos Kangjeng Rasul atuh minimal husu jalma bodoh we urang. Kumaha husuna jalma bodoh dina nalika salat? Eta husu anu pangrendah-rendahna dina keur salat. Misal urang takbiratul ihram, terus urang misalkan nangtung yeuh dina keur nangtung ngadeg keur salat, hate inget ye kuring keur salat. Eta husu. Ya. Husu sederhana. Urang ruku, inget ieu teh urang keur ruku dina keur salat. Inget kadinya we heula. Ya, inget kadinya. Supaya naon eta teh supaya hate teu malaweng kitu, hate teu ngalamun. Lamun hate tertujuna kana agyar sakali we, satitik we. Sok eta sok dilanjutkeun teh geuningan. Sok dituturkeun. Doro misalkan aya salat di imah. Malum pan ai imah di pinggir jalan mah.
Dari motor berper ya motor pasti motor mio jika nanti. Atau mau nanti pasti nanti ada budak ngorai teh. Jadi gitu jadi nanti. Jadi nuturkeun. Jadi lamun misal hate terus setuju kana ajar dina salat biasana sok dituturkeun. Jadi secara mendasar ya, secara sederhana, khusus sederhana we heula. Ingat ieu kuring keur salat. Ruku ingat kuring keur ruku dina salat. Ya, i'tidal ingat ieu kuring keur i'tidal dina salat gitu. Kitu we mendasar heulanya. Mun keur salat ingat pagawean berarti eta teh henteu husu anu panghandap nama hate inget jan urang keur ngalaksanakeun salat. Jadi mun hate ngalamun berarti eta teh keur teu inget keur salat. Matak sok poho. Ya itu 3 rakaat apa 4 rakaat. Biasa segitu. Sing kadenya. Upun di hijaban jadi nanti mau pencinakang lain mahjub cenah dina salat mah. Eta mah lain nanti lain poho ka Allah dina salat mah eta mah nisyan. Heuh nisyan jeung mah teh poho-poho keneh teh goplah-goplah keneh. Ih nisyan heuh teh lain poho kumaha. Eta biasana kitu. Fal wajibu mangka wajib mangka ari anu wajib alal muridi ka si murid eta alla yahriso ulah kasangserem itu si murid illa alaiha angin kana itu istiqomah. Jadi cita-cita ieu urangnya cita-cita atawa himmah teh kudu ditentukeun ieu urang kana muridin naon hayang istiqomah. Ulah salian istiqomah nya istiqomah teh usul. Jadi nemrakna istiqomah tandana ciri alamat usul eta teh. Lamun dina makom muridin teh. Nya. Wala yakun jeung moal kabuktian lahu ka itu si murid naon himmatun cita-cita fil wusuli angin dina tepi ilaiha kana itu istiqomah. Tujuanna teh kedah tepi kana istiqomah. Jadi tujuanna sing kadenya istiqomah heula. Istiqomah teh tajalli atawa usul. Ya. Jadi istiqomah teh wusul, istiqomah teh tajalli, istiqomah teh jam'u. Ta eta teh istiqomah. Jadi tujuan misalkan dina wirid istiqomah, hayang istiqomah heula ya, hayang istiqomah heula. Jadi teu ningali ka siji ka gigir. Sok sanajan misalkan engke aya misal. Tapi kurang teu dipalire. Artina teu dipalire teh henteu matak ngarobah takah urang. Ya. Wirid biasana wirid. Sok sanajan mah tahu keke antosan lah. Itunya. Cek mama palem teh antosan lah. Ya, dina wong ieu abdi jadwal halwat. Tutup eta plang. Tutup malam Senin mah. Moal narima tamu. Jadi pengparkeun jadi kitulah nya. Jadi ulah kapitna. Ieu lain bahasa dina ukuran harikul adat, lain bahasa secara perkara-perkara anu ngadobrak kana adatnya. Sing ingat sing kade dina sibukna oge sing kade. Ya. Dina sibukna oge sing kade. Matak ieu hate wah petot-petot nyuhunkeun pitulung ka Allah. Gusti nyuhunkeun dijaga diraksa ya abdi. Hoyong dituntun Gusti dina jalan kataatan ka Gusti. Ulah sampai dugikeun ka hal-hal misalkan kasibukan teh ngaganggu kana takah-takah kataatan abdi. Jadi rugi gitu. Rugi. Soalnya kan memang hasil agenda teu barokah gitu. Ya. Jadi sok kasangserem kadinya mah bagus saur Kiai Musonib teh. Kasangserem kana istiqomah. Ya. Ari istiqomah mah pan hakikatna Allah. Ya. Berarti tujuan kudu ka Gusti Allah. Upami tos jamu tos di Allah. Iya tuh. Pan kami disebutkeun nya. Lamun hiji jalma jamu Allah hungkul tujuanana maka saur Allah ku kaula eta muridin teh eta kaula bakal jadi wali na eta si jalma gitu. Jadi wali nage Allah. Oh seperti kan wali murid urang ya. Kan berarti ngan wali murid berarti aya nu sakola aya nanggung jawab gitu, biaya nanggung jawab seperti gitu. Tah si muridin
lamun nepikeun ka jamu saur Allah eta teh aya dina hikmah kamari nya. Lamun tepikeun ka jamu saur Allah kaula jadi walina eta si jalma. Matakan lain bantrak-bantrakeun ieu tujuanna urang ngusul cita-cita teh. Cita-cita yang ngusul tuh lain ecek-ecek. Ya. Ulah kabembat kana perkara keanehan-keanehan anu sementara sehingga keanehan eta ngajadikeun meragragna urang dina makom. Dina naon? Dina tujuan hayang ngusul ka Gusti Allah. Ya. Wa amal karomatu jeung anapun ari karomah bimakna harkil adat horkil bimakna horkil adat kalawan makna dobrakna adat horkil adatnya perkara anu bisa dengan dobrak kana adat biasa tah horkil adat pala ibrota maka teu aya perhitungan biha kalawan itu karomah ingdal muhaqqiqin mungguh ahli marifat kabeh ka Allah. Jadi saur ahli tauhid mah saur ahli marifat mah teu aya kabeh oge teu diperhitungkeun salian ti wusul mah salian ti jam'u mah salian ti tajalli mah atawa istiqomah mah nya. Jadi tujuanna omatnya bagi diri urang ayeuna sebagai muridin tujuanna hayang istiqomah hayang ngusul ka Allah dina ieu wirid hayang ngusul ka Allah dina ieu kataatan sehingga tandana ngusul eta ngajadikeun sabab jadi istiqomah. Biasana kapungkur abi di mana aya bahasan hikam anu intina matlab nya kurang teh biasa terus digaris bawahi nya jadi pepeling soalna ieu peujeuh pikeun urang ibadah sanes milarian naon-naon kecuali hayang istiqomah itu matlab ya, halaman 14 ya. Matlabkeun kurang bisi aya nu kabingung ku kaayaan dunia bingung naon bae lah kitu nya tah ieu hikmah tujuan hirup anu sanyanya teh kejar heula istiqomah lamun ngetos istiqomah netep dina istiqomah atuh lebih ti 1000 karomah jang naon aya hiji karomah tapi urang teu istiqomah mendingan urang ngagarap istiqomah tapi engke kagarap oge 1000 karomah kitu nya. Jadi singkat niat ulah sampai dugikeun salah niat mung sakitu kapihatur nyuhunkeun hapunten bidaya kalapatan. Mudah-mudahan ieu kajian sing ngajantenkeun manfaat pikeun urang sadayana janten ilmu nape sehingga ieu keimanan urang ningkat sareng urang dikersakeun ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Urang dikersakeun deui hadir dina pangaosan salajengna teu dipaparinan panjang yuswa bari dibarengan ku kasehatanana sehat jasmani sinareng sehat rohanina. Terunggi urang sadayana dilancarkeun ku Allah taala dina sagala rupi urusan urang dilancarkeun dina kasab dihasilkeun dina pamaksudan atanapi dipaparinan rezeki anu berkah pikeun ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang dikersakeun ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh katurunan urang mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan sing janten katurunan anu saleh terus salehah. Ulang kali urang sing janten manfaat pikeun ibu ramana bermanfaat pikeun bangsa nusa sareng agamana sing jadi kebanggaan orang tua dohir sinareng batin sing disukseskeun dunia sinareng akhirat nah ieu urang kali urang sadayana atuh keluarga urang oge sing aping dijaring dijaga diriksa ku Allah Subhanahu wa taala diraksa dina hal-hal anu teu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala dipupruku rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga urang sakinah mawaddah warahmah keluarga anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan ku berkahna ieu pangaosan para ahli-ahli kubur atanapi keluarga urang anu tos ngarantunkeun ti payun ngarantunkeun alam dunia mudah-mudahan mantena ku wasilahna ieu berkah pangaosan
sing dipaparina nikmat di alam barzahna, dihapunten tina sagala rupi dosa perdosanana, dicaangkeun dina pakuburanana, sing dipupuruk rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah ba'dal madkur bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal